Aing bodoh, salaki bodoh. Kerpeting hadiran rajaban Masya Allah. Ngadenge Haji Juhemi anggang ngaji. Ngenahen. Ngadenge Syekh Samsuri Firdaus. Tibima ka dieu. Jauh tibima ka dieu. Ngaji ku ngenahen. Kunaon nih Samsuri Firdaus tuh betaun di Bima. Karena di Bima mah kurang laku. Nyana pindah ka dieu. Mentak kori-kori ti ditu kabeh cicing dirajeg ku ari. Syekh Rajib dirajeg. Samsuri Firdaus ti Bima ti NTB ka dieu. Kenapa? Karena di ditu mah susuna laliar. Betul tidak? Kunaon Samsuri Firdaus bagus soalna karena sering minum susu kuda liar. Urang ge mun aing suara bagus kuduk sering nyusu. Susu sah atau susu pamajikan nih, susu sah tuh urang, betul tidak? Ikulah yang nanya ibu, capean nyusuan salaki tapi capek nyusuan anak. Hah? Ayo coba jawab nu bener. Anak nyusu seberapa tahun? Paling ge 2 tahun setengah. Salaki nyusu bae datang kain aja. Oh cayan ge lumayan jeung. Ih, gagalantungan daripada ngalamun aing, betul tidak? Tapi ibu ikhlas tante. Ikhlas. Aing teh ikhlas mah kiai susu geus pergat aing. Betul tidak? Aing matak nyusuan anak bae anak aing supaya la ayatil liulil albab. Eta nyusuan salaki supaya getol nyar duitna. Jangan menteu dibere susu baju bae ngalamun bae. Jeung ulah yang nanya mun esok nawaran susu ka salaki. Doraka eta tawaran nih. Eta susu sejarahna pan Halimatus Sa'diyah, ti kuru datang ke lintu, ti susah datang ke benghar, ti embena karuru datang ke gemuk, ti ontana kuru datang ke lintu. Mantak ciri jelema nu geus mi'raj mah ikhlas nyusuan salaki supaya dibere kemudahan segala urusan. Salaki mah sanajan huntu ge moal ngagegel susu moal. Tapi orok sanajan nu huntuan sok ngageget. Betul tidak? Selamat jalan Kiai kita, Kiai Haji Ajat dan Kiai Haji Juhemi. Semoga diselamatkan di perjalanan. Berkat guys, berkat. Besi katanyaan doang ih. Jam 00. Aike murah mah terakhir beheran. Terus ya kemana? Main terus baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata kitaban mawquta 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa khattaman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mukhlasin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi mandek Allahu akbar kabiro si kebal teuin lah. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu miftahul jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Segenap para kiai bil khusus kasepuhan pangresa Ki Haji Husni, Ki Haji Sanian, Haji Hasan, Ustad saya tadinya pohon kayaknya. Oh,
atau baca SMS ya. Ustad Ade Ustad Baihaqi doakeun tanu kolot nu ngora sing sehat paranjang umur berkah. Pimpinan Desa Daon dan Desa Pangarengan, karena ini musola ada di 2 desa, berarti di Lurah Pangarengan menang, di Lurah Daon menang. Masing-masing saring 10 juta 20 juta. Gede ya bebenangan apa nitianya. Atuh aiku lama biasa baiklah moal sakitu ya. Ngomong baik mah. Doakeun pejabat urang sing jadi pejabat nu daek ngajak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Panitia Ahinal Kiram, Mang Mulyadi, Mang Fajri Obot, Mang Samsul, Mang Ahyani, Mang Yakub Komo. Terus orang Jepang we teh arananya Yakub Komo. Doakeun kabehan ta panitia jeripayana dibales ku Allah dengan amal yang berlipat ganda. Perangkat acara sound system luar biasa, kamera 2, lampu menyorot ke sana kemari, menandakan di kampung Kebon Kelapa ini ada akbar tablik. Alhamdulillah, sarua bae ieu dibalik begitu semua. Merotes bae gara-gara si Junaid si tadi tah. Mudah-mudahan ieu panitia Masya Allah jam 00 jamaah masih bertahan. Padahal mah kula mah hayang ngadoa ieu tadi cek kula berkat geura bagikeun lah nandana acara beres atuh balik los atuh eta nu dipentang nah. Jamplop mah mandek balik ya tunggu serapi ya. Bener Bu. Nah, tuh jamal dibuka lah tuh borok sikut Samsul ya. Iya. Berarti ieu urang dia lain sembarangan. Jelema nu eling ka Allah nu keeling ka Rasulullah. Sakitu Kiai Haji Ajat tadi geus ngajeger-jeger pan. Kuat anu sawan ini tadi lin. Wow, pabeakan Kiai eta. Tetep ku aing geus katebak ongkos mah sarua bae jeung aing sanajan aing deukeut ge. Betul tidak? Iya atuh geus katebak. Sebab urusan kos kieu mah rapat nama kebel mere nama moal barobah kitu bae geus pokona. Bener Bu? Ngan puncak mi'raj mah cuman 2, ikhlas jeung sabar. Panitiana sabar, jamaahna ikhlas, kiaina ge atuh cek sia ikhlas ge. Alhamdulillah, insya Allah. Berarti kan ia lain manusia sembarangan. Nu penting ia hadir ciri jelema nu inget kapae. Sebab jelema nu teu inget kapae mah sombong bae, takabur bae. Ieu mah geus jam 12 ge biasa-biasa saja, menandakan mi'radna sabar ikhlas keur dipake. Mentak can balalik tuh, can ditutup ku doa mah. Berarti mi'radna berhasil karena inget kapae. Betul Bu? Suatu hari pastikan datang saat-saat paling menegangkan, sang malaikat pencabut nyawa tuk merenggut ruhmu dari jasad. Cek Roma Irama eta mah lain hadis lain, cek Roma Irama. Mentak Roma Irama mah diangkat jadi wali. Lagu nageta penuh dengan dakwah. Satu hari ruh ini akan dicambut dari jasad. Andai kata hari ini kita melahirkan kesombongan, berarti orang Kebon Kelapa termasuk manusia nu hemabisme, penuh kepalsuan. Ieu mah pan lain jelema palsu, ieu mah jelema asli kabeh.
Alhamdulillah. Aya nu palsu ya. Asli. Jadi ai jelema geus mi'raj mah antara ucapan jeung hate jeung perbuatan kuduk sarua, jangan ada kepalsuan, harus pas. Lamun cenah ucapan jeung hate terakur, berarti urang kebon kalapa termasuk kategori manusia nu kadua. Siapa? Verbalisme, manusia yang hanya pandai bermain kata menjadikan orang yang munafik. Kadenge? Katilu. Lamun geus mi'raj berarti ieu jalema ciri nu bakal di kuburanna dicaangkeun. Kunaon? Ku Quran nu didengekeun. Kunaon? Ku salat nu digawean. Kunaon? Ku istighfar nu dileukeunan. Kunaon? Ku makrifat la ilaha illallah. Jeung kunaon deui? Jeung ku sering salat penting. Ieu geus isang geus. Atuh geus isana mah salatna encan meureun. Bisa bae jawabna mah lihai. Alhamdulillah geus isa kabeh ngan salat mancan gitu ngajawabna komplit. Lamun aing geus teu hemabisme tidak verbalisme menjadi manusia yang tidak penuh dengan kepalsuan, ai di luhur kieu di handap kieu berarti can mi'raj, pandai bermain kata di hareup kieu di tukang kieu berarti munafik. Ya di sesa umur aing mah ketika di alam barzah aing mah yang dicaangkeun tak ku model kos kitu kabehan. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Eta lain babari. Ngomong nu teu nyinggung ka batur, lain babari. Hese. Ulah-ulah ka batur, kami mah ka salaki ge hayang nelag bae puguh. Nempo salaki getol mah huhahehe. Salaki mawa duit mah huhahehe. Salaki ka jero ge salaki keluar cek Juned tas rajaban kunon kasurupan ya luar biasa. Berarti geus sempurna eta mi'rajna. Beungeutna someah wajhun malihun. Bibirna tilok nyinggung ka salaki walisanun fasihun. Bahkan kiwari mah menta duit ka salaki ge tilok ngagetak, tilok nyerekan ku salawat. Jarukun di jero salat dipake sasapoe duit leutik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. 20.000 berarti leuleus. Poe Sabtu poe Minggu ondangan loba. Arisan ayah beda maca sholawat lagi. Salaki karak datang doang Juned Samsul karak nongong langsung cek pemajikana wahdana dana cek salakina cepe ieu mah ge paham geus kaharti biwirna beungeutna kaharti hatena aing mah tilok curiga komo ka salaki. Sebab jelema nu geus mi'raj mah kudu ngaleurkeun sifat sabar jeung ikhlas. Hayang nanya, ibu boga salaki hideung ikhlas. Salakina jore ikhlas. Mun leumpang ka dalan huntuna doang lip ikhlas. Berarti mi'rajna berhasil. Aing mah boga salaki jore tenang, leungit los. Boga salaki di kebon kelapa pangjorena panghideungna kajeun tenang rang dage moal bogoheun galedek moal teurak ya kulinyar kulitna hideung kuat karesang ngerucut di kulitna. Cek tetangga sia mah tenang boga saya aing mah sakitu balik losa bodoh teh aing mah teu melang deuk ku galedek los moal teurak salaki aing mah. Coba mohon boga salaki kasep loba duit betul tidak? Jengkel. Berarti nu hadir petik ieu nu ngora nu kolot ieu geus berhasil mi'rajna. Nu ngora perawan bisa hadir, bujangan bisa hadir, berarti istimewa. Padahal mah nyana geus janjian jeung bebenena. Tapi nyana leuwih memilih panggilan Allah jeung Rasulna. Penting ieu rajaban di musola Raudatul Jannah. Padahal menyana boga babenena. Boga. Banyak bunga di taman. Cuma satu
ku petik banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Alma loba nu geulis. Betul tidak? Karenanya anak yatimu di dieu geulis nyana ngomong babenena. Kebeneran aya di lur panggung babenena nu lalaki. Dinyanyian ku nyana. Banyak buah semangka dibawa pakai nampan, banyak anak perjaka, cuma adik yang tampan. Padahal meloba nu kaset. Kenapa nyana herang di panggung kadele? Horeng pitak. Bercahaya. Bapene aing dalam betal lagi herang jasa ya Allah. Horeng pitak masa. Berhasil mi'rotna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhasil eta. Sebab jelema mun teu sabar teu ikhlas moal betah di dieu. Sanajan sapeker kenceng sound system kenceng kueh loba tempat ambalaya. Ih, ieu mah tendangan sabelah. Nu itu teu katendaan. Berarti sabar. Betul tidak? Ngedoanya nak Gusti jai maker peting urang ngaikeun rajaban lah ulah waka dibere hujan geserkeun heula ka laut jadi laut mah jalema. Cek saah di laut jalema. Eta teh nyabotan bambu. Jalema malulu. Ngan nyana mah dituker nyabutan bambu lain ke rajaban. Ka ditu lah Gusti. Dipentak ku nyana peting ieu di dieu. Gusti aing mah boga naon ge ku teu ngarasa aing memiliki segalanya. Karena udah boga Gusti kabeh ge menang Gusti. Tadi ku kiai geus beres kabeh. Betul tidak? Tak jelema nu geus rajaban mah kudu ngalahirkeun sifat sabar jeung ikhlas. Alhamdulillah. Salaki mancari menang duit 50.000 sapoe ikhlas tante. Sabar tante. Sabar. Sampai salakina nanya, "Mama?" "Iya Samsul. Aku poe ini cuman bawa duit 50.000. Cek pamajikan, "Kenapa Kak Samsul?" "Ini 50.000 mahi enggak." Cek pamajikan, "Ulah sok ngomong gitu Samsul. Dewek mah 50.000 ge geus bisa magrib, geus bisa isya, geus bisa ngaji, geus bisa rajaban, batur mah di tempat sampah kene. Batur mah mulungan aku kene. Dewek mah geus bersih 50.000 ge nang di Gusti Allah moal kabayar Samsul moal Samsul." Cek salakina hebat amat ya barang tas rajaban. 50.000 ge daek bae. Cek salakina eta ieu sia kumaha ngaturna eta duit 50.000? "Ya dengekeun ku dewek." "Kumaha tuh?" "Nu 10.000 jang mitoha kami eta kolot dewek ke kami nu mere. Sabulan sakali 300.000. Masya Allah. Ari eta 10.000 deui jeung kolot dewek mitoha kami. Kami toha kami nu mere dewek kami toha mah kami dewek nu mere. Sama-sama 300.000 supaya ulah cemburu." Ih rapih amat ngaturna. Aya pamajikan orang di dia aya kos gitu. Yo mau ai ka kolot sorangan brah bro. Giran mitoha datang naon mun ulin malulu tuh. Can rajaban eta nu kos kitu eta. Jelema nu geus mi'raj mah kudu adil. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, sing jujur, kuduk sesuai. Mereka kolot ge dipraktekkeun ka kolot 300, kami toha ge 300. Betul? Geus cek Samsul bener dipake ngajina luar biasa. Ari eta nu 10.000 deui nu katilu. Tah Samsul. Eta jeung Ustad Baihaqi. Nu mamagan ngaji anteran sabulan sakali 300.000. Aya di dia nu dekat 300.000 ka guru ngaji. Diimpus yang mangabejaan. 2.000 ya bangun apa siapa sih jeung anak. Cek anak nama ulah 2.000 non itu. Ngomong saking sedang. Ih, dar. Betul tidak? Tuja paham jaka deuleuna beunget-beunget selit-sulit sedekah kabeh. Tapi kan kiai acara sukses lain kudu beunghar. Ieu acara sukses lain kudu donatur. Usai acara sukses kudu susah nu 2.000 rajaban sukses. Betul tidak? Aya di Indonesia 5 juta.
Nu 10 juta donatur aya. Ngising di helm moal kapanggih usia. Betul tidak? Tahun harap mah kudu kaya. Geus, Rajaban tahun harap mah ti aing usaha aing geus maju, usaha aing geus sukses. Pokona ti aing 5 juta. Eta kula rindu. Nu hayang ngomong kita rindu. Tetap sukses nama kuno 2.000. Benar Bu? Dikumpulkan ke panitia di Kalilingan 2000 eta ge nu ngomong. Puyeng aing mah kamari muludan ena Rajaban. Ih, murtadnya sida kaleutik murtad aing mah buku-buku. Ngomong nu ngeunaheun. Samsul. Komo. Aing yang bisa mere 2.000, sugan minggu hareup mah bisa mere gede. Tah ngaranna jelema geus mikrah. Kudu kitu. Sedekah teu boga pangkat, teu boga kedudukan, teu boga jabatan, teu boga harta, tenaga. Tenaga teu boga, ngomong nu ngeunaheun. Ulah sok maido ka panitia. Betul tidak? Panitianya juape dewek bisa henteu. Ngomongkeun bae ka panitia. Serahkeun ka nyana coba bisa tah henteu. Cekna mah ngundang kiai babarih meureun. Ulang ngundang kiai ajat nu jauh, ngundang aing ge hese cekna mah aing teh hese man. Hese ge terkenal ya sarua bae. Betul tidak? Atulah dianggap sepele. Betul tidak? Menang capek ya Samsul, Mulyadi, Komo, Pajri, capek. Mantak kurang kuduk atoh. Ih, aya generasi muda hayang ngajakeun kos kieu, berarti peduli lingkungan anak. Sugan dikiekeun bae teu bisa ngaji mingguan, muludan mah bisa hadir. Sugan aya kieu bae teu bisa ngaji mingguan, Rajaban bisa hadir. Geus ulah diomongkeun, aya hadir pengajian Rajaban doang. Geus lumayan daripada henteu sama sekali gitu bae sih. Betul tidak? Ih cenah aya Rajaban mah getol, lain ngaji mingguan mah tilok geus kajian. Sugan beres Rajaban isukan lain mingguan di unggal poe ngaji bae nyana. Betul tidak? Bibir nu teu kajaga kurang bibir. Jelema nu geus miroj mah bibir teh kudu ngatur. Ieu mah aya jelema teu salat batur lewat. Waduh, cenah neraka lewat. Idih. Giliran nyana batur salat ka masjid. Waduh, pantesan gerimis bae horeng jawara ieu salat. Beresna. Betul tidak? Ih, hebat jasa. Mantak berbuat kebaikan bibir jeung hate jeung perbuatan akur. Andai kata cek jawarata, Ustadz Baihaqi, Ustadz Ade, Abah Haji Husni, Abah Haji Sanian, andai kata ruh Mang Haji dipenta kukula, mohon Gusti, wakat dimautkan heula guru-guru ngaji kuring. Naon harapana anak kuring mah geus telat, tapi anak kula nu bakal jadi bunga sorga, pewangi sorga menjadi qurrata ayun, nek dititipon ka guru, ridho kuring nek ngajagaan kiai. Masyaallah, kiwari kiai salat dijagaan bae ku nyana di luar, nyana mah teu salat. Atau antepun yang geus ngajagaan kiai. Kiai kiih ditunturkeun ku nyana. Kiai ngising ditungguan. Cek nyana bau juga ini tai kiai. Atuh bau bae tai kiai ge sarua bae. Ku nyana jadi luar biasana. Bahkan kiai asup sendalna diasoyan. Beres dasoyan dikakardusun. Beres di kardus ditondon di lur kenteng. Atuh kiai neuk balik bingung nyaran sendal. Cek sendal aing ka mana ini? Cek jawara Pak Kiai, sendal sudah aman, saya amankan. Masya Allah. Laju tadi aing di jero, saya di luar Pak Kiai. Kenapa di luar? Saya menjaga Pak Kiai, takut ada yang membunuh berhadapan dengan saya. Berarti kamu tidak ke jero? Tidak Pak Kiai. Terus kamu ngapain? Ngajagain sendal Pak Kiai. Tidak sholat atau tidak, saya ngajagain sendal doang. Sampai sendal saya dijagain, dikardusin, diplastikin. Iya Pak Kiai. Sendal kamu? Sendal saya leungit Pak Kiai. Kenapa leungit? Pukul aku pohoan tadi nendennya Pak Kiai. Kenapa poho? Karena tadi aku kan gujag-gijig Pak Kiai ke sono ke sini. Begitu balik lagi tidak kepanggil itu sendal saya. Ditanya ku Kiai, sia ikhlas sendal leungit? Ikhlas Pak Kiai. Sia sabar iya nungguan aing sampai ke acara sang sendal dijaga. Insya Allah Pak Kiai. Masya Allah luar biasa. Pak Kiai ada apa? Kira-kira ini kan saya belum sholat tadi Kiai sholat saya ngajagaan. Kiai sholat saya nyekel sendal Pak Kiai. Kiai ngising pun saya ngambil itu tai Pak Kiai bau. Cek berarti saya nunturkan, iya Pak Kiai, saya selalu menunturkan, takut Pak Kiai ada yang ngebunuh di WC, ini akan saya jaga Pak Kiai. Ih Cek Kiai hebat amat ya jawarannya, Masya Allah. Terus sendal kamu leungit Pak Kiai. Terus apa yang akan kamu tanyakan? Ini mah pertanyaan, enggak banyak-banyak Pak Kiai, satu saja tolong dijawab. Kira-kira Pak Kiai sholat, saya tidak sholat karena saya ngebela ngejagain sendal Pak Kiai. Kira-kira saya ngejagain sendal Pak Kiai, sampai sendal saya leungit, saya masuk surga tidak Pak Kiai? Waduh dasar Kiai bijaksana, cek Mang Haji Sanian
Pertanyaan yang sungguh sangat nyelongcong sekali ini, luar biasa. Apa pakai nyelongcong? Ya maksudnya itu pertanyaan bagus. Oh kirain apa nyelongcong itu saya tidak tahu Pak Kiai. Pertanyaan bagus ini. Maksudnya Pak Kiai, ulah dia ngajagaan aing. Aing keur salat kuda dijagaan, aing keur dakwah kuda dijagaan, aing keur ngaji dijagaan, jabos saya lumayan aing, bahkan tahun ka tukang mah kerja ninja, kabeh kiai dijagaan, pirondaan, sia kuat ka sendal aing dijagaan, dia ngajagaan sendal be can salat, tetep sia ka sorga karena dia ngajagaan sendal kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai, saya ngejagain sendal aja ke sorga. Cuma dia ka sorgana kaseret sendal aing. Waduh Pak Kiai lama itu, mah kajian lama kayak yang penting maka ditubah judul nama. Oh iya. Pantas ini diceritakan sama nabi-nabi sebelum Kangjeng Rasul. Sampai sendalnya saja harus masuk ke dalam sorga. Sampai di dalam sorga sendal itu dia ditinggalkan. Kenapa? Karena orang yang pakai sendalnya pengen masuk sorga. Satu-satunya manusia yang sendalnya sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke sorganya Allah. Cuma Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tuh manteki mahal ya kekumpulan kita. Mahal jasa. Moal kabayar. Mantek diberi duit 50.000 ku salaki sing ikhlas. Geus cek salaki cek pamajikanna cek salakina eta nu 10.000 nu kaopat jeung sa. Nah, iya nu 10.000 nu kaopat jeung mere sakola. Ja anak kurang sakola beusi waya ujian can bayaran beusi teu menang ujian ke disuruh balik ku guru bayarkeun ku urang sampai beres. Sebab kabeh anak mun sukses bakal angkat derajat. Sukses mere manfaat. Sukses nulungan. Anak kurang mah cenah itu di sekolahan ngaji bari sekolah kajet. Anak kurang mah cenah ngaji doang tedek sekolah bagus. Anak kami mah cenah sekolah doang tedek ngaji lumayan. Nu bagus mah ngaji bari sekolah. Tah eta anterkeun tanu 300.000 ka sekolahan supaya ulah boga hutang. Engke mun anak aya ilmuwan agama endek jadi non bage bakal ngeunaheun. Alhamdulillah. Tinggal 10.000 deui tanu 50.000. Cek salakina eta nu 10.000 deui sia cukup sapoe. Dengekeun ku Samsul dengekeun. Cek salakina maksud dia aku mah ieu nu 10.000 jeung meuli beas, jeung meuli lauk, jeung meuli tatempe, nya meuli gas jauh kuari mah. Asana kula isuk can harga kaburu pae ka Samsul kaburu pae. Cek salakina jaku bagus ngomongna. Cek salakina tah ai dia ngomong kitu mah aing isuk deuk berangkat ka kota. Doakan ku dia aing moal balikna 10 tahun sekali. Masya Allah. Cek pamajikan pae bae Samsul di ditu pae dewe. Pan urang mah mulai sifat sabarna leungit deui bae. Betul tidak? Coba lamun sabar. Mun ayeuna karak susah 1 tahun sabar. Susah karak 2 tahun sabar. Susah karak 3 tahun carita ka kiai. Kiai kumaha? Ieu cenah 3 tahun susah bae. Karak 3 tahun nya cenah Pak Kiai ja usaha ieu maju henteu, cenah bangkrut henteu, cenah tengah-tengah bae. Geus sakitu ge lumayan. Ieu cenah kumaha mun aing maju Kiai? Karak 3 tahun nya cenah pake 3 tahun macana naonna. Aing bae 10 tahun baheula susah. Ih berarti kebelan Kiai atau kebelan aing mah tak 3 tahun teu aneh aing mah. Mun 3 tahun saya diomongkeun sabar. Diomongkeun ku batur sabar. Dimusuhan ku batur sabar. Kaditu ku batur dijualkeun ngaran urang dijore-jorekeun bahkan dicaritakeun ih paehnya moal maju. Manusia ngan bisa ngomong hakikat Allah nu ngabulkeun sagalana. Karena salat itu doa. As-salatu doa. Nu jore bisa berubah menjadi baik. Kudrat iradat Allah teu bisa dilawan, tapi ada satu senjata yang bisa melawan kudrat iradat Allah. Apa? Wala yarudul qaddaro ila doa. Doa di salat tu bener ngadoa anu minta ka Allah. Betul tidak? Diomongkan ke batur sabar. Kumaha ngajawabna? Asal kuat sungut sia ngomongkeun aing. Asal kuat sia ngamusuhan aing. Asal sia kuat ngajoliman aing. Yang penting aing diberi sabar ku Allah Subhanahu. Tuh. Mantak Sayyidina Utsman bin Affan mah dicaritakeun neraka teu ceuri. Sayyidina Utsman bin Affan dicaritakeun surga biasa bae. Sampai cek sahabatnya, ya Amirul Mukminin, Kangjeng Nabi menceritakan neraka engkau biasa saja tidak menangis. Kangjeng Nabi menceritakan surga engkau biasa saja. Tapi ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan datang ke kuburan sahabat mah. Nyana datang ke kuburan, eta Sayyidina Utsman bin Affan karak ceurik rimbaik cai mata. Cek sahabat, ya Amirul Mukminin, kok di kuburan bisa ceurik? Diceritakan neraka teh ceurik. Diceritakan surga biasa baik. Kenapa Amirul bisa begini? Hei.
Di neraka mah sanajan disiksa loba baturan. Betul? Loba baturan tadi neraka. Loba. Di surga atuh geus pasti loba baturan jelema soleh. Di neraka tuh jelema nu teu soleh. Tapi di kuburan sanajan orang nempel di kubur, mal bisa ulin orang kata tangga nu sabeula. Betul tidak? Karena kuburan adalah alam yang paling mencekam, paling gelap dan paling menakutkan. Sanu ngabaturan di jero kuburan tadi sholat, bacaan Quran, bacaan istighfar, bacaan ma'rifat, jeung sholat peting. Mudah-mudahan kadang ya tahajud peting harudangnya. Ya saya kadang ya udangnya, kadang ya jam hiji harudangnya. Kholian fafadot sainahu batur hees tibrah. Kurang sholat tahajud, Allahu Akbar. Beres tahajud, Muka Quran. beres muka Quran, Nyekel tasbih. beres nyekel tasbih, Solawat. beres solawat. Karena kurang ngedoa. Gusti, andai kata peting ieu umur kuring terakhir. Ton Gusti bere ridho sakuma Sayyidina Utsman. Sebab cek Sayyidina Utsman aing mah dicandarekakeun neraka teu jeurik, dicaritakeun sorga biasa bae. Sebab aing mangan hayang menang ridho Allah Subhanahu. Sanajan di neraka ai Allah ridho mah moal panas. Betul tidak? Nabi Ibrahim alaihissalam dibeulem tidak merasakan panas karena menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak orangnya siaran eta ridho ta. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Balik beungeus teu kuatnya eta. Oh anu kieu meureun nya. Oh anu kieu mah. Subur awakna mah tilok mikiran salaki meureun. Alhamdulillah. Kabeh jelema geus mirot mah kudu bebas. Betul tidak? Ikhlas jeung bebas. Geus aing geus sabar, geus ikhlas, aing mah dicaritakeun neraka teu sieun, dicaritakeun sorga biasa. Yang penting aing menang ridho. Aing ye loba salajeng dosa. Ti wetan keneh mata poe, ti kulon keneh surupna. Napas aing can datang ka ti koro. Selama itulah iblis bakal dilawan ku aing ku salat 5 waktu jeung babacaan marifat ka Allah. Alhamdulillah. Eta puncakna. Geus mulai euna mendek kumaha duit leutik duit gede biasa bae. Salaki mah duit leutik Biasa bae. salaki mah duit gede. Atuh biasa bae. Ngan bedana urang leuwih terkontrol. Jelema nu geus salat mah kudu ngabogan sifat irit, hemat, waspada, hati-hati jeung bekel ngamodalan Anak aing bodoh, salaki bodoh. Keur peuting ngahadiran Rajaban masyaallah, ngadenge Haji Juhemi Anggang Ngaji ngeunaheun, ngadenge Syekh Samsuri Firdaus tibi mah ka dieu, jauh tibi mah ka dieu. Ngaji ku ngeunaheun. Kunaon nih Samsuri Firdaus teu betaun di Bima? Karena di Bima mah kurang laku. Nyana pindah ka dieu. Mentak kori-kori ti ditu kabeh cicing dirajeg ku ari. Syekh Rajib dirajeg. Samsuri Firdaus ti Bima ti NTB ka dieu. Kenapa? Karena di ditu mah susuna laliar. Betul tidak? Kunaon Samsuri Firdaus bagus soalna? Karena sering minum susu kuda liar. Urang ge mun aing suara bagus kuduk sering nyusu. Susu sah atau susu pamajikan nih, susu saha tuh urang mah betul tidak? Ikulah yang nanya ibu, capean nyusuan salaki tapi capek nyusuan anak. Hah? Ayo coba jawab nu bener. Anak nyusu seberapa tahun? Paling ge 2 tahun setengah. Salaki Nyusu bae datang ka ayeuna ge. oh cayan ge lumayan jeung gagalantungan daripada ngelamun aing, betul tidak? Tapi ibu ikhlas tante. Ikhlas. Aing teh ikhlas mah kiai susu geus paregat aing. Betul tidak? Aing matak nyusuan anak bae anak aing supaya la ayatil liulil albab. Eta nyusuan salaki supaya getol nyar duitna. Jangan menteri diberi susu bae coba ngalamun bae. Jeung ulah yang nanya mun esok nawaran susu ka salaki. Doraka eta tawaran nih. Eta susu sejarahna pan Halimatus Sa'diyah, ti kuru datang ke lintu, ti susah datang ke benghar, ti embena karuru datang ke gemuk, ti ontana kuru datang ke lalintu. Mantak ciri jelema nu geus mi'raj mah ikhlas nyusuan salaki supaya dibere kemudahan segala urusan. Salaki mah sanajan huntu ge moal ngagegel susu moal. Tapi orok sanajan eueuh huntuan sok ngageget. Betul tidak? Pan ibu ge sok marah sok itu pan ibu ge lain.
Apa ayah ibu ngetrok hulu salaki keur nyusu? Moal. Karena dengan cinta dan perasaan. Betul tidak? Geus makana. Ya lamun salakina nu baradung susuan geus moal badung kege. Ini mantakan salakina badung tilok nyusu ya kumaha-kumaha ge. Betul tidak? Atuh ndeu ke ST asa salaman meta hampura pan salat ge diawali ku takbiratul ihram ditutup kulub salam. Aturan yang ndeu ke ST yang salaki uluk salam ka salaki. Karak tawaran dek nyusu teh moal gitu. Cek salakina sanarieun barang tas rajaban mah nawaran susu sagala. Kami mah ikhlas asal digegel bae ku dewek. Udah seserian nih pikiran nih. Ieu mah karang-kada boga anak dua bae oga nyusuan. Betul tidak? Ya teteh kunaon teh nyusuan anak lah cenah kiai susu besi kendor. Aja emang cai susu teteh jore atuh ja bagus. Atuh kunaon teh disusuan teteh. Pan susu pan kurang seksi kiai cenah kiai kendor mah. Salaki mun teh nyuruh doraka. Euy susuan anak aing. Eta bagus cai susu sia atuh bagus cenah kagak. Susuan. Ka Samsul mal marah mun susu kula kendor. Kajen. Susu mah mending kendor. Anak dia hareup yang di tukang polosen hiji ku sia. Gua deh ganjaran di subay guys ya. Kudu keto hirup mah. Betul tidak? Ih, giliran salaki badung dewek ngomel. Giliran salaki nganjang dewek marah. Giliran salaki nyawer biduan dewek amuk-amukan. Ulah nyalakeun salaki berarti aya susu nu teu beres. Betul tidak? Geus mulai kedeung mah mulai tawaran salaki dewek. Nyusu tamual ya kami tas rajaban ya mah kudu gitu. Amin ya rob. Atuh. Jelema nu geus mi'raj mah salaki badung ulah dicarekan ngadoa salat tahajud menta Gusti ya salaki aing kunaon keur ieu mah teu badung keur anyar keneh mah ku bagus bareng kuari kaedanan biduan Gusti kunaon ya Gusti. Doa. Salaki keur badung dicarekan mungkin polongo. Salaki mah keur badung doakeun. Dewek ulah mikiran salah kitein urusan awak dewek masing-masing geus penyakitan mah kal puskesmas kudu 7 bulan proyek JTBC batuk ke sesada ahing datang ke dengkul batik ahing dewek paeh salaki kawin deui tah kos kitu tah aing ulah lintu awak mah kita tadi tah lewat lalintu tah berarti ciri-ciri tilok mikiran salaki eta ngalintuan awak banyak nama. Alhamdulillah. Atuh ya mau ongkoh ngaji bae salat bae teu ngalahirkeun sifat kabagusan. Lahirkeun inza. Karak boga anak dua oga nyusuan. Ya kudu kieu mikir mah. Gusti. Jaka dieuna ieu ku hararese gawe. Ja padahal mah ja kitu-kitu kene. Kolot baheula teu di Cinglu, teu di Panarup, teu di Gajah Tunggal, teu di pabrik. Abaji Sanian melak dangder melak pare. Haji Husni melak dangder melak pare. Laju kolot bala mah bikang nangan nganyak samak pandan 3 bulan karak kajual ngedekul bae nyaman samak maraban anak apa saeutik anakna eueuh wabeh loba makolot kulangan tukang nganyang samak pandan doang eta 3 bulan karak kajawal mayaran warung urut maraban anak selama 3 bulan kitu bae tapi hebatna eta bapak kolot kulangan melak dangder doang beres panen diparabeun ke anak kabeh anakna 13 makolot kula kuari 13 jadi jelema kabeh. Eueuh nu tuh jadi jelema. Eta hebat luar biasa. Menang nganyam sama jadi jelema kabeh. Alhamdulillah. Ieu mah karak boga anak 2 bae geus ngomong, "Ih cenah biaya sakola mahal, biaya ngaji mahal kudu ka ditu pesantren mahal." Heuy. Kolot baheula 13 bisa ka pesantrenkeun kabeh. Betul tidak? Geus urang bari ngomong, andai kata anak aing jadi jenderal, kajeun. Andai kata anak aing jadi polisi, kajeun. Cecena ngadenge baritana jadi polisi ku gororeng, eta mah oknum. Oknum mah lain di polisi di abri bae di ustad ge loba oknum. Betul tidak? Ulah sok mamawa ustad. Unduk jadi oknum, sorangan bae. Ulah mengatasnamakan kiai, sorangan bae. Ieu mah bau atas nama ulama sekecamatan Rajek tolol atuh aing kababawa teh bogo. Atuh sia nyarbit bae sorangan ulah mamawa aing, betul tidak? Pribadi, kahade, oknum mah lain di urusan ustad bae. Lain di urusan polisi be, lain di urusan abri be. Oknum memikin getol ibadah setan ge mungkin galala dan ngagodana. Betul tidak? Ih, sanu teu tergoda dibakeun duit 1,5 miliar. Betul tidak?
Kiai ya duit 155 miliar kumandek dikumakeun duit coba lamun kagoda ieu duit tang di mana geus pokona pake baik karena urangna bertahan belajar sabar jeung ikhlas kula mah duit gede sieun teuing duit leutik ya halaliu komo duit gede kitu kula mah ku halaliu geus kajenna kula mah nu leutik mah nu gede mah bawa ka nu sejen berarti aturan jadi oknum urang tidak terjadi oknum tergantung salatna dipake tante melahirkan sifat jujur betul tidak salat itu melahirkan sifat jujur. Jelema lamun teu jujur salatna berarti salatna can bener-bener pake salatna sehingga sasapoe pun dipake salat suruh 4 rakaat lah can aing mah 8 rakaat berarti kan kejujuran sudah mulai hilang seolah-olah orangnya kos bakal hirup selamanya tidak bisa 1 kali 24 jam orang bakal dipanggil wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ngan eta nu nyeun urang sieun kapaehan geus lah dek nginan anak bae 13 hayu nginan anak Samsul, jangan berhenti terus. Bagaimana ini kalau aku sudah merosot lagi aja ini bagaimana? Ini anak 13, betul tidak? Anaknya jadi abri, imamna Quran. Anaknya jadi polisi, kunci surgana sholat. Anaknya jadi pembisnis, akhlakna Rasul. Anaknya jadi pengusaha limbah. Tapi dale babaca anak, kalimat tauhidilahna. Dale maripatna. Anaknya jadi pembisnis, pengusaha segala macam. Tapi hartana rizki halal tur barokah nu kalimah dipake nyaah ka indung jeung bapana niat bekal ibadah atuh selamat anakna jadi dokter keur leutikna ngaji heula dusa dade ngaji heula dusa behaki ngaji di maji sanian ngaji di mangaji husni ngaji di kenu sajen begitu jadi dokter hebat karena agama aya agama nu ngarakeun bagus begitu jadi dokter aya pasien assalamualaikum waalaikumsalam aya naon teh puguh ieu cenah Pak Dokter dada-dada hararengap oh ini paru-paru berarti ya udah nangkuban ya nangkuban mau diapain dokter suntik ya perosotin androknya surusut aduh belang ya bool iya dok malum saya menyabut aja di sawah dok kadang-kala kakeum dok secangkeng paling garing naik kagalengan karena kesat deui dok eta mending maksakeun kitu anak dok besi teka modalan mesantren sekolah geus teu mikiran yang tai kami dok berkiblat kepada Allah jarum suntik ditarik berkeun nepi ka akhirat ya hasanah berarti teh salatna mi'rajna sudah berhasil karena sudah meletakkan pada porsina amin ya robbal ya, mudah-mudahan esok ya boga minantu misalnya teh daek gawe di pabrik salat bae kajen nok salaki siapa gawe naon teh gawe naon mah laju nya nama santri laju nya gawe salat ngaji bu cek mana paes ya nok asana ki carana sia mau ngomong kitu mah kudu ka Allah nu ngahirupkeun Allah nu maikeun Allah cek mana emang Allah atuh Allah mah santri mah sanajan di pabrik teh ka pabrik di perusahaan teh perusahaan pulang di kobong langsung hayang kawin cek abah namanya heuy dia karak pulang di kobong hayang kawin kumaha maraban pamajikan dia abah kos ragu Allah nu maraban wih cek mana gua gah anak aing pulang di kobong mah Allah bakal maraban menang 3 bulan teh ya nyana nu dahar cek abana ceng geus dahar keur nungguan Allah mere dahar urang mah wajib nyareat ai santri mah emang geus sesuai sanajan ngomong kitu ge keur praktek begitu imah tangga 3 bulan datang ke setahun susah baik sabar ikhlas bahkan pamajikan lagi sabar ikhlas salakina nanya Mai iya A kita sudah 1 tahun loh rumah tangga belum punya rumah kenapa A iya deh lebat rumah-rumahnya di beton dicor rumah kita mah ini bilik aja ulah sok ngomong gitu urang mah biasa di kobong bilik ngenaheun tenang adem jijah heunya kakak ulah bingung imah teu boga tembok imah tembok mah ngalekep apalagi dicor itu hareudang kesa ngagebroh kakak imah dibecor mah tidak pakai kipas tidak pakai AC pokoknya mah pokoknya mah setang moal katadahan teh kesang ge laju imah tembok mau nimpa imah paeh kakak cek salakina hebat jasa berarti teh salah milih aing santri horeng pamajikan aing ge jiwa santri berarti mama ridho insyaallah kakak ridho ikhlas padahal mah pegel nambalan bilik betul urun serbolong ditambal deh kudu bolong dianyum deui cek salakina luar biasa ditanya deh mama iya batur mah rumahnya genteng monir loh kita mah hatep aja ih rumah mah enakan hatep
genteng itu karo ragak nih bahulu bocor loh. Tapi hatep kalau ketebak angin itu hibar sapalapa. Dia akan nyemplong ke langit. Cek Kangjeng Rasul gay manu bagus bajar manu sering basah kederayan cai mata. Panurang mampun hujan lain cai mata be awake ngagebroku cai hujan kabe. Ih cek salakina hebat biasa. Makasih Mi. Sama-sama. Padahal mah capek nambaran hatep turun-turun. Cek salakina Mi. Ya apalagi. Coba lihat loh batur mah rumahnya di granit di marmer mahal lah lesang. Kita mah rumah tanah aja. Ih. Tekudu sedih teboga ima gedong. Tekudu sedih ima hatep na hatep. Tekudu jengkel ima bumina teka taneuhan teka badi karamikan taneuh bae. Kuduk sedih. Mun langit rontok sedih. Mun bumi longsor sedih. Urang mah ima mendingan hatep, mendingan bilik, mendingan taneuh bebas. Ima keramik mah kotok ngising kudu ngepel. Meongki kudu ngelap. Ima tanah mah bebas. Kakarek gising di kolong ranjang kisah bodo amat. Isuk tinggal nyokot pacul jeung lebu hau. Dikerok lesang deui kakak Masya Allah. Kuari imah lagi gagalurna be nongtot jadi kerokan betan. Ku sabar jeung ikhlas. Diangkat derajatna. Keur dikobong nama dihina. Ih, Ustad Ade keur dikobong dihina, Mang Baihaqi dikobong dihina. Cek tetangganya, kobong dek jadi mau bisa meraban pemajikan. Keur dikobong dihina. Dek berangkat lagi cerik Mang Ade. Dek berangkat lagi cerik Mang Baihaqi. Ulah nampo Haji Sanian ayeuna, ulah nampo Haji Husni ayeuna, ulah nampo Haji Hasan tempo 25 tahun yang lalu. Sarua capek cek mana ceng. Geus mah abah jeung emak disaobe. Dia mah kudu ngangkat derajat awak dia jeung manfaat ilmu dia. Siap, Bah. Berangkat sia ka ditu Baihaqi nya mah laju eta mah kula ka kobongna make naon lempang bae Baihaqi jatuh boga motor nya mah eta mah beas panggul Baihaqi ku dia eta kardus jingjing laju samping hiji bae gajah duduk muncan hees pake baenya siap mah Masya Allah baju mah baju ge muncan swek mah eta bae peci mah peci muncan keluar tumbila ulah salinnya mun hidang can beremet terus sempak mah sempak dua bae mun can kenangin puting beliung can ajur ulah salin dia siap mah berangkat Baihaqi muda lempang mak Baihaqi berangkat assalamualaikum mak waalaikumsalam Baihaqi dada emak dada Baihaqi eta mang embeh lempang mang Baihaqi lempang mana carik si Baihaqi lempang ngomong ya Allah beas dipanggul kardus dijingjing duit kan 50.000 samping baju ngan hiji asana dia bae Baihaqi di ditu dia eta kolot ngomong kitu teh doana nembus 7 lapis bumi lempang Baihaqi datang ka imah kiai ya beneran kiai nanggeus kolot ya ku hayang bener kayak jadi ustad bisa memagan di lembut Assalamualaikum ayo salam cek wih serem jasa kiai suarana ngaguru jasa di mana kebon kelapa kiai kebon kelapa mana kebon kelapa raja Pak Kiai oh susahnya ih pakai mah nyaho bae kula susah kadeule banget sia kurang beas ieu bangun nama kadeule teh laju ka dieu lempangnya lempang Pak Kiai teu boga motor ih kiai mah nyaho bae kula teu boga motor atuh kadeule ramos ya kos jari-jari sapeda kabeh jebrok waktu pan lempang mapan bajegrag ih ramo ge dampal suku ting peletek balulah kakak palunin ya ting peletek ayat beas dipanggul Pak Kiai arieta kardus dijingjing mama baju hiji temenang salin kumah muncan soek Masya Allah peci hiji muncan keluar tumbila temenang meuli duit gocap sabaraha poe 7 bulan innalillahi cek ya asana paeh ya budak dikobong mah Kareng Kiai mah ngomong gitu keur ngadoa. Melengkung sakedeung Kiai ngomong nu tadina suarana lembut pencang. Baihaqi. Nya mang Kiai Masya Allah. Kos Kiai tadi bae ngageteun. Nu ayeuna mah motoran ulin HP bangun kos jelema beunghar. Ka dieu kos teu boga pikiran ka indung jeung bapana, tapi dia motor ka dieu tebang, HP teu boga, duit ngan gocap, baju serba hiji, sempak ngan 2. Dialah nu bakal jadi bunga sorga. Tengatkan omongan mama. Masya Allah. Cerik bagi ya Allah maka nuhun makin nuhun.
Ngaji bae haki menang sabulan di kobong ngising bae. Atau duit beak pandek jajan naon tuh. Ngising deui, ngising deui. Cek kiai, aduh ngising melulu dia bae haki rasanya. 3 bulan. Eta jamang lagi geus teu salin-salin eta bae. Disese, diperet, dipoe. Di mana dipoenya? Di awaknya. Kan kalau dipoe di pamoyan berarti dia teranjang dong. Berarti kan dipoe di awaknya. Asal beres nyosenya ke lapangan. Cek itu budak naon semacamnya nyosir poe lapangan. Menang 4 bulan eta bajuna masya Allah. Ih pokoknya mah kuat. Ipis. Saya dicaritakeun. Saking ipisna. Jadi ipisnya itu antara soek dan tidak soek. Tapi benangnya nyambung. Itu apa namanya kalau di sini? Nyarangyang. Anyar di bae. Jadi lembur kula mah nyanyi nu kos kitu ngaranna. Hah? Geus menyanyi jeung menyarangyang dulurna ieu atuh akur mun kadinya lah. Geus menyanyi lah mah nyarangyang sabodo lah. Benangna aya kene nyambung tapi tidak soek. Nyereng. Enye deui ngacak aing mah. Geus nyerenyeh lah gitulah geus sabodo lah. Seperti itu aja. Sampai baturna ngomong, "Ih, bae haki bajunya transparan, kok Sahrini bae." Cek bae haki ini bukan transparan, kebanyakan disikat lodoh kaman. Emang kunon teu meunang salin ku makmun can berhasil jeung sukses. Ih, menang genep bulan, 7 bulan, mulai menemukan keindahan di pesantren. Cek eta baiki, Ade, sini Samsul, ayo merapat. Mulyadi kadia. Ada apa Mang Kiai? Nah ini tetangga Mang Kiai orang kaya maot. Dia kaditunya ngajikeun di kuburan 7 poe 7 peuting. Cek bae haki, waduh proyek pertama sudah timbul nih luar biasa. Berangkat bae haki Ade Samsul Mulyadi di kuburan ngaji. Tas ngaji teh jamang aranya ring samping. Beres koeng gedangnya. Beres 7na perebut bae haki jeung Mulyadi kuat saring dopak dari kuburan. Cek nu pae teh heuy ulah perebut tenang. Menang baju anyar dini maotan babeja. Mang Kiai, ada apa be? Hayang pulang di sono nempe beungeut mati karak berangkat can kam pagi. Mangga ulah kabal sapoe balik deh. Siap cenah make balik. Assalamualaikum. Manda Waalaikumsalam. Be haki ya Allah. Mana kaing balik ya Allah. Ieu baju saha? Atuh baju kulama. Pencek make mun can soek ulah make baju batur sia maling. Atuh henteu mah. Atuh nyolong. Henteu mah. Ari nang di mana? Nyokot di mana sih bagi? Nyokot di mana? Atuh dengekeun mah kula deuk carita. Kumaha sih kumaha? Kami di ditu mah rombongan betah sataun mama betah laju aya nu maot tetangga kiai jelema beunghar mah. Aju ieu baju urusan baju. Iyalah baju nu paeh mah. Bae haki perebut jeung Samsul saring dupak mah di ditu. Bae haki menang loba mah rada bedasan. Mana cenah? Bae haki baju anyar ge orang nang di kuburan sia. Sing sabar bae haki sabar. Saya geus jadi kiai make baju moal menang di kuburan, Bener barang geus jadi kiai mah kuari bajuna Almia, Atlas, Al-Haromen meulina ge di Mekah. Oh, keur di kobong mah nyolatkeun amplop hiji barang geus jadi ustad mah beda. Cek Mang Bakin deuk ngajajal aing ya awak ilmu yo. Bener. Batur mah balalik santri hiji-hiji ditahan. Mang Baki antosan sekedap kabehan baju sanian kabehan Haji Husni Haji Hasan. Ada apa? Ini buat genteng majelis dan keramik majelis 2 bel. Ini yang 2 buat sholat hadiah emak jeung hadiah abah bel. Cek Mang Baki 4 sudah ketemu ini amplop. Pulang nyolatkeun doyong usah Baki masya Allah. Digantung di kasto. Cek pemajikan, kakak kenapa melamun aja mikirin baju? Ini dia mi kantong 4 ada duitan KB. Alhamdulillah doa Umi dikabul rupana yang diberi rezeki nu loba ke heula. Ieu 4 mun eusina 2,5 berarti 1 juta. Mudah-mudahan anu paeh deui kakak tah eta. Mun 2 poe berarti aing 2 juta. Andai kata unggal pelo nu paeh. Waduh kakak motor kakak anyar deh bae bakalna. Eta motor nage kuat ayam merekan hasil tahlilan guys. Lain sengit pertalit deh sengit lagi minyak misik. Ih motor ustad mah lewat nage sengit luar biasa.
Cek pamajikan comeback dijiankeun baju nu kantongna 10-nya berada loban. Cek salakina 10 mah aing edan tolol loba teuing. Aing make opat ge izin jasa. Geus luar biasa. Aing mah hayang ngajajal doang. Bener cek kolot aing cek guru aing ke. Ketika aya ilmuan di awak dia, Allah bakal ngangkat derajat kehidupan dia. Ternyata teu salah. Tah ayeuna Ibroh urang ngadenge Haji Juhemi, ngadenge Haji Firdaus supaya anak urang baragus maca Qur'ana. Amin ya robbal. Ngeunangeun maca Qur'an bagus. Pake ke di tarawih ya tahun ieu pake. Pake. Nu imam nu baragus, nu tajwid, nu tartil, nu makhraj hurufna pas, nu suara bagus pake imam. RT mah ulah. RT mah urusan nu gering RT. Rang dareuneun RT. Tangga PPSA RT. Sembako BRT RT. Ngeus RT mah bagian eta makmum BRT mah. Ustad nu jadi imam mah. Cek RT baduh aing teu kapake kuari masalah. Sabar teh mendingan jadi makmum bebas. Betul tidak? Jadi imam coba mun nu bagus di tarawihna moal lain walalagaan. Mi'rajna pasti husuk. Mun imamna qori. Tak Samsuri Firdaus pakai imam. Oh, azan di Rodotul Jannah. Hesuk tarawihna sepi. Horeng harees kabeh. Jajal ku Samsuri Firdaus tabo. Atau beda ini kori suara bagus mah jadi imam zalli sunnata tarawih. Ainu ngomong dasar ustadnya niat nage kadenge urang poho jadi inget langsung. Allahu akbar. Ainu ngomong kos di Mekah bae takbiratul ihram nage. Jai di imaman ku RT mah teu ngeunaheunnya. Tinggal RT teh dipake dicekek koeng geudeung tas tarawih sia. Aing dipake ente diomongkeun bae ku sia teu pugu-pugu. Untung aya Jaro, cek Jaro sabar teh. Sabar mah sabar, ini kan penghinaan. Cek Jaro sabar tenang ulah pake pas endek salat ieu mah. Geus urang ilukeun bae nu bagus, leuwih mantep. Mungkin maca Quran bagus, mungkin mantep. Oh. Atuh Haji Samsuri Firdaus mah maca Fatihah ge beda jeung RT. Atuh beda. Bismillah ge mun tarawih, mun Samsuri Firdaus jadi imam salat tarawih pasti ngeunaheun. Bismillahirrahmanirrahim. Atulah Allah pan keur tarawih. Ih, aing mah anyar kene ju edan deui bae. Ieu mah keur nyontokeun tarawih. Atuh neuk imamna qori ge ulah Allah-Allahan ulah. Ieu dia bong-abong imamna qori. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Allah kabeja. Ih kuari mah di kebon kalapa di Rodotul Jannah tarawihna Allah-Allahan bae. Emang kudu imamna qori. Atuh deuk qori deuk nu bodoh ge pokona ulah Allah-Allahan keur tarawih mah betul tidak? Ngeunaheun amin lagi nu qori mah serentak teh ya. Amin. Ngeunaheun dijeraten ieu karak salat ieu pas ieu mi'raj. Oh Samsuri Firdaus langsung maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mulai ngomong paeh tarawih kos kieu maca. Paeh be tarawih kos kieu. Waduh saumur bulu dahulu kos kieu tarawih Yasin. Nyok kieu mah cek aing mah mending RT. Tuh. Cek Jaro teh menang angin sia teh tenang bae teh. Untung anu ngomong, hei urang mah jelema bodoh, kumaha cek nu pinter bae. Ieu Yasin, ieu Yasin. Atuh sengaja-ngaja muka Quran mah sangeuk siapa tahu maca Yasin hafal. Ih, tas tarawih sia kolak berasi kabeh tarawih kos kieu mah. Rujak di rumah sireum bala-bala para reot. Tas tarawih nyampai bawa pagawean. Geus aing mah moal tarawih supaya mun Yasin, di demo. Kepada yang terhormat Ketua DKM lamun imamna Haji Samsuri Firdaus, masjid musola tutup pula dibuka. Emang Quran Yasin. Masya Allah. Dibejakan Pak Haji jangan baca Yasin karena ini Khadijah, Romla, Rodiah, Icot, KB demo. Jangan baca Yasin. Siap Pak Haji nanti malam saya baca suratnya yang pendek-pendek. Diumumkan deh ku DKM. Penting dia mah tarawih deui. Insyaallah ayatna pendek-pendek. Lumpang di tarawih. Jero hatena mah Yasin balik. Yasin balik ting mah. Cek RT belajar sabar, cek Jaro. Hayu geus urang belajar sabar. Mulai Ustad. Ayo di demo mah bener Ustad ge. Malam pertama mah takbirna panjang, malam kedua mah henteu. Allahu Akbar di kamari ya kos kieu tarawih mantep ya.
Maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Geus ieu mah cepet rekos ge mah cepet. Waladolin amin langsung Haji Samsuri maca surat. Beda jadi demo Yasin diganti kunya anu pendek-pendek karunya ka jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Eta romlah katerodian never roriah. Waqi'ah ya sia waqi'ah. Cek rodiah emang kunaon romlah panjang tolol si aduh. Ieu mah sarua jeung Yasin sia. Pan sia teh bisa ngaji pan nyao aing pernah nempo aya 2 lembar ieu sia. Waduh sia jam 12 di beta rekos ge mah sia. Sakieu karek waqi'ah can dulurna sia biki'ah kiki'ah. Subuh sia tarekos kieu mah. Di demo doi. Nu bagus mah teu kapilih, nu kapilih RT. RT jadi imam. Sakumandeg ngababagi sembako. Diprekeun jadi imam 3 poe kos nu tas udang gering mamayu. Asup ka mengimaman lagi kencang. Bus. Cek romlah. Aya naon teh si RT geus ditama. Cek rodia aya beas mah ni pangimaman. Langsung RT us cek romlah ayam meong rodia jeta us-usan bahayana tuh kadenge dia langsung takbiratul ihram Allahu Akbar teh icot di tukang merdeka teh isalat tendek perang tendek naon ku sararieun lah ieu mah baca Fatihah RT geus teu mak nyewakop diuas olah kabeh supaya cepet supaya beres tarawih kolak haneut rujak seger kene bala-bala kenceng kene aduh dikebut ku imam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah Allah. Allah akbar. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Tas tarawih ini mabok kabeh. Anu dibawa ke puskesmas. Anu dibawa ke tukang urut. Aya ini hiji mah tinggalin di musola nyampai di kaca. Horengnya nama keur utah. Laju utah lagi keluar lakban bro. Eta ini utah lagi keluar lakban ya Allah. Horeng keur bukana ngadar bonteng suri nunggus malekeh. Nu aya lakbanan teh ya. Incuna kuat balik. Ma kolot pingsan. Waduh. Geus umat Kangjeng Nabi mah diajak panjang muara. Diajak ngebut, lelah, geus urang malah, panjang tente, kencang tente, sedang bae sedang, betul tidak? Ah bisa gitu guys sedang geus lah inang zalnau, geus inato inang, geus gitu bae, idza gitu bae, bener tuh? Cuma wow hayang maca Quran, karak jadi imam. Musiqal ladina taqaw rabbahu minal jannati dhumara hatta idza da'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khajanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi aki-aki di pojok. Aju nu ngarendengna batukna panjang. Cek imam pan demona panjang amat eta mah. Mantak jadi imam mah kuduk mikiran makmum, betul tidak? Nu ngora pikiran di tukang nu kolot. Aja nu kolot ulah yang jadi imam bae. Batuk geus saliwan jadi imam. Karakus bae geus mogok aing mah cing. Cek nu di tukang paeh nang sarakaat ge geudeung. Makana kuduk nyen generasi ya. Ya Mang Samsul, Mang Mulyadi, Mang Fajri nya. Ayo generasi, ayo ulang andalkeun nu kolot bae. Mun tadi dicaritakeun ku Ki Raginang tahun tadi tah lah. Ki Ajat. Kalakobna Raginang naon tadi tah. Bubuk Raginang tahun teu harti eta kasep-kasep bubuk Raginang jeung aing mah. Kuari mah kiai lakobna macam-macam nya. Aya kiai bubuk Raginang. Nun can aya kiai kutang doang can aya eta. Asal mun aya kiai kutang rame ukuran aya. Geus akhir meureun zamannya. Geus macam-macam. Jago lah mamake lakop ki Semar Jembung sebenarnya jasa ki main kasep sedeng. Atuh pan Semar Majore atuh sakieu mah kasep bener Bu. Sakieu ge jore aing laku jasa. Kuat ku ngeunteung di kaca aja banget aing jore tapi laku amat. Aju lempang dengdek sabelah aing diundang deui kurang daon. Isi naon nu nyeun ngundang aing malulu. Ieu diundang bae kurang dia lain atoh ieu. Mikiran aing laku amat.
kunaon kuat istihoro kula teh kuat istihoro ya Allah ya kunaon laku jasa kadaon teureun kadaon deui horeng jawabanna ngan dua hiji horeng aya doa indung jeung bapak eta nu nyen sukses kaduana horeng murah eta tah nu terakhir nu bagus nama sebenarnya nama mun mahal momal ngundang aing jak puragat aing mah giran mahal beng ngundangna artis penceramahna 15 juta kunyana bae sorangan atuh 15 juta ngundang artis mah TV ku kayak TV mending ngundang aing 15 poeun ka dieu betul atuh apa nih atuh ya kayak nu deket ya usaha nu deket ya nu perlu kurang hargai mantak setahun sekali bere buket nu makan ngaji urang tahlil 7 poe pan ustad nu deket tarawih datang ka soak jadi imam nu deket bener teu bere buket ya sami na watona dengekeun ieu mah didenge ongko dipake henteu bahkan guru ngaji setahun sekali beas 2 karung mah papatungan kan ngomong anggus men bae greget teh mah atuh geus ketebak ieu 2 karung sorangan momal pibatahaneun mesti dekat 2 karung mun teu diimpus ya tili botol papatungan bakeun tarigu sakarung mah tiga biru jeung bikangna nyeun gagetas ajubakeun ieu non teh Indomil susu 30 kaleng mah supaya nyeun kue nastarna empuk aju bawakeun di luhurna tanya gula karak 30 kilo mah endog sapeti mah nya lampatan ku kain BHS jeung baju koko luhurna amplop 5 juta aya nu kitu dia ke guru ngaji geus katebak teu kudu ngomong bangsa beungeut hararese kabeh teu kuat sorangan papatungan 2000 setahun kumpulkeun sabaraha dia ustad dia di musola nu jadi imam taraweh bagi engkenya napan pulang masya Allah pulang taraweh pan coba bonteng suri tuh bonteng suri cek pamajikan sanarian dia bonteng suri bakal di bonteng suri kopi cek bikang nade kunaon pokona tenang bae ka dia tah jadi ustad aing deuleu tuh beas 2 karung tarigu bu kakak cek pamajikan geus ulah eureun nama jadi ustad teruskeun alhamdulillah panima ustad sendalna leungit sabelah dipijeunan ku anak urang nu wajiban hordeng nanya rengkle sing jarebleh atuh pan cek tadi cek kiai tadi tah bilik sing cereblong sararoek pan lambalan bae geus urang nu deket ya ulah ngade aya nu jauh dimule-mule nu deket teh urusan lain kula ngalarang ka nu jauh nu deket mulyakeun nu jauh mulyakeun nu jauh mah pan kieu doang mulu dan rajaban doang bener teu widih ka kiai jauh mah nu sasalaman ban tadi tuh pemuda Pancasila nu make kaosna belang pemuda Pancasila tuh nu mapak tadi waduh perebut nyumleungeun kula ayeuna mah kula teu dibalikeun lah kieu bae lah bodoh teuing lah daripada raga aing aing ustad nu deukeut rek dibalikeun diciumna betul tidak cium tah membaiki nini ta sanajan guru urang ora kene mang embe ustad ade membaiki guru urang ora kene mah kolot eta wajib takdiman wa takriman nempo ilmuna ulah nempo jelemaana sanajan ngora kene ge cium beaki ampura mah kolot ampura ngampura kiru kitu geus cek ustad makolot kunaon ya Allah beaki mun wasiah mah masyaallah teu sadari aing hirup emang kunaon makolot dosa mama loba jasa beaki mantak tos ngaji aing masuk cerik bae cek mah embe kunaon kitu dosa beaki renyek jasa renyek dosa aing cek ustad geus nu renyek mulai dihitung ja puyeng hitungna nu gede bae nu gede eta nu gede ya ai baing baheula mah di dieu bintang beaki sia ulah babejanya kaji sanian moal kaji usni ge ulah ngomong moal kaji Hasan ulah bebeja beres emang kunaon kitu mah iyalah behaking dek carita kasia dosa aing dihampura tah moal mata poe di wetan kene terbitna di kulon kene surupna man taba qabla angtat sunu asam sumi maghribi ataballahu ali dihampura malazimal istighfar lazimkeun ma istighfar mohon ka Allah andai kata urang maehan 100 jelema 99 geus kapaehan kabeh ka 100 urang deukeut ka rahmatna Allah deukeut ka kasih sayang Allah potongan loba salajeng dosa tah neuk menuju tobat dihampura ai mah dosa naon iya bae dosa mage gede jasa hampura mantak aing ceurik bae ge kula ge mikiran ieu mah tas ngaji sasalaman ceurik emang dosa naon hiji aing cerik nama suku aing tetar tadi kali yak sia bae hakim masya Allah hampura aing nu kadua mah tah nu kadua bae haki dosa aing ieu aing baheula aib di dieu aing emang dosa naon bae haki kumaha sia ulah bebejanya mah moal janji heuh mah tenang bae swear mah nu bener heuh
Cek Mang Bahaki angel amat ngomong naonnya nih. Emang naon mah? Iya, aing baheula pernah jadi jablay. La ilaha illallah. Eta cek Kiai jablay mah encer. Dosa jablay mah letik. Letik Bahaki, letik. Sabaraha tahun mah ngajablayna? Teu kebal Bahaki ngajablayna mah kurang leuwih aya lah 45 tahun mah. La ilaha illallah. Cek Mang Bahaki teh mah rajit parabot asana kumaha-kumaha. Mama kumaha eta kondisi parabot. Atuh aman, Bahaki nu handap aman ngan kunaon? Ngan eta Bahaki susu aing soek. Masyaallah. Soek kunaon? Atuh eta panaula mah sok bare duit ka aing diasupkeun ka kutang. Kukuna panjang nyangkol di kutang aing. Kunyana dibetot atuh susu aing ngabawa. Panjang lagi soek lagi panjang Bahaki. Cek Mang Bahaki Masya Allah. Anu bener mah piragus ya teh percaya. Pokoknya nempot susu mah ya dah. Cek Mang Bahaki teh hayang mah geus peot ditempokeun ka aing teu pugu-pugu. Dihampura mah. Alhamdulillah. Kiwari tas magrib ka isan ini teh hudang-hudangnya kelantas beh. Pokoknya istighfar diteruskan. Beres istighfarnya na maca solawat. Beres maca solawatnya na muka Quran. Beres muka Qurannya na nungguan peting nyin alarm hudang tahajud. Eta masanajan datang roh katikoro tobat ka Allah maka Allah bakal ngampura salah dosa kabehan. Amin ya robbal. Mudah-mudahan nu hadir petinggi ahli istighfar, ahli tobat. Doakeun anak urang tunya nu keur ngobong tuh nu mesantren tuh nya sing sabar mang santrinya. Di kobong mah dihina, diledek sabar. Dianggap teu boga masa depan sabar. Kadi tu batur naik motor urang mah nga-BM. Ka Cilongok nungguan mobil losbak, ceklak bae. Pugu teu make sempak. Oh, peler nyelap di beusi tis. Tinggal nini ngomong ada peler udah. Herang peler lagi herang aja. Cek santri sabuada teuing lah. Berangkat terusnya lama betul tidak? Awak aja engkel santri mah pulang ngeriung mau berkat samping diangkat bool ka mana. Cek nini ada boolnya hidang. Cek santri sabodo hidung ge burina ieu hareup nama lesang. Maju terus. Datang ke kobong, teka tahan, jangan akan sambal godong pan mules. Lumpat ke empang, ngising, bos, jeng samping-samping ke empang ilu. Oh Masya Allah, cek kiaiku tenang-tenang ten hirupna. Tapi delengis jadi kiaiku hari baju nararapi, samping nararapi, betul tidak? Dele teh, Haji Husni samping na baragus bae, Haji Sanian baragus bae, Ustad Bahaki baragus bae, Haji Hasan baragus bae. Padahal itu samping marahal, samping kiai itu BHS marahal bu, temer marahal. Kok itu kiai bisa kabalali samping sakitu mahal na? Alhamdulillah nang mere calon dewan. Alhamdulillah. Termasuk aing menang sarua bae. Mantak aing ngomong nama aing kagehan. Atuh teu menta ieu kiai betul tidak? Nyana dibere rezeki leuwih berarti takziman wa takriman. Barokah wal karomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sabisina rasul ajmain ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammadi wa ala ali baiti. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas sholihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim bil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.